Bet, masa kunang jangan ulang-ulang gitu. Jika nemu Itu pikiran, ente pe jumaah, nak kunaon? pembahutan tukang kredit, yang jatuh tempo. Nyokot karo kredit, nyokot naon wae mana eta ka tukang kredit. Itu kira cangcut, Heeh. utang, Heeh. leasing, pemajikan teh, Nah sabarahaeun? KPR teh total teh, kalau 200 ribuan. Cetek anjing 200.000 mah. Ai mah leuwih-leuwih tah. Ka tukang kredit anu sok dimurutean ku kelilingan, Oh. ai mah aya kan 1 jutaan mah anjing. Ya, anjing Bukan dia beli. heeh, kuai ditipu anjing teh Wah. mah. Aslina. Tapi gede yang mana ya orangnya? Heeh, nah makanya Nah, ai di pikiran juga sih. ada budak. Tah, be, Naon? cuanki. Ngadenge, ngabokeun mah. Kan lalabokeun mah ngadenge budak-budak ge. Moal teu geunah, we yakin. Saya cuangki. Heuh. Meuli lah bet anjing. Mah teu ngeunah Ayo mana bos? meuli we pokona mah. Tunggu lagi mulia. Ya biar Emang be. kenapa? Iya. Dia. Beneran mau yang beli ke buat duit ya? Itu yang motor kredit mau. Di dia gini ngasih di tekanan teh. Mana kiri ditan yang kakak? Hei, paduli anjir sia benang kita teh kata udah kalan kieu mah benang duitna tah budak teh.